Cerita ieu kajadianna geus lila pisan. Basa kuring masih keneh diuk di bangku sakola. Kurang leuwih kajadianna tahun 86. Hari tama kuring masih kene kelas 2 STM. Ngaran kuring Tresna. Panganjarkan kuring harita di Cihanjuang Cimahi. Kuring sakola teh di salah sahiji STM anu aya di Maleber, Bandung. Jurusan anu ku kuring dicokot nyaeta jurusan listrik. Sakumaha biasana lamun sakola di sakola kajuruan mah sok aya anu ngaranna PSG atawa anu katelah pendidikan sistem ganda, di mana kuring kudu milu digawe di salah sahiji perusahaan anu sarua jeung jurusan kuring nimba ilmu. PSG teh sarua jeung PKL atawa praktek kerja lapangan. Tujuanna keur neang pengalaman jeung keur nguji mental urang sangkan hiji mangsa di mana geus beres sakola lamun digawe teh geus teu ngarumas deui. Singkat carita, kuring geus waktuna kudu PSG. Dina hiji kelas, kuring jeung babaturan nu sejena dibagi jadi sababaraha kelompok. Sakolompokna aya 6 urang. Babaturan kuring anu kabeneran harita sakolompok jeung kuring nyaeta Sopian, Rudi, Wawan, Doni jeung Sendra. Kuring harita magang di salah sahiji CV instalatir anu aya di Cimahi. Pagaweana nyaeta masang instalasi listrik ka imah-imah anu rek dipasang listrik di PLN. Saban poe Senin nepi ka Jumaah kuring teu sakola. Tapi digawe sakumaha siga pagawe dina bidangna. Sok sanajan tujuanna neang ilmu jeung pangalaman, sakapeung kuring sok narima honor lamun kaparangan aya proyek remasang instalasi listrik. Sanajan teu gede tapi kuring sok ngarasa atoh pisan. Meureun harita mimiti kuring ngasaan menang duit ladang sorangan. Dina salila kuring ngajalankeun PSG. Kuring kungsi ngalaman kejadian anu nepi ka kiwari masih keneh teu bisa leupas tina ingatan kuring. Ya eta basa kuring keur masang instalasi di daerah Banjaran. CV tempat kuring magang menang tender masang instalasi sababaraha unit perumahan anu aya di daerah Banjaran. Kusabab jarakna lumayan jauh ti imah kuring,
Nya salila saminggu eta kuring jeung babaturan mutuskeun keur mondok di eta perumahan. Kuring kabeneran harita nyicingan salah sahiji imah anu kaayaana masih setengah jadi. Lumatak kuring salaku instalatir kudu gancang-gancang masang instalasi listrikna. Sameme eta imah nepi ka tahap finishing. Imah anu dicicingan ku kuring jeung babaturan teh ayana di palebah tungtung jalan. Tukangeun imah eta masih keneh loba rungkun awi anu saliwat mah katempona siga anu geueuman. Tapi harita kuring teu loba pikiran anu aneh-aneh. Kulantaran kuring ngarasa teu sorangan nyicingan eta imah. Nyaeta jeung 5 urang babaturan anu sejenna. Salah sahiji imah anu dicicingan ku kuring teu gede. Nyaeta hiji imah tipe 2 hiji. Anu kaayaana masih keneh bata beureum harita mah. Jang kuring jeung babaturan mah teu jadi masalah. Saukur kaayaan siga kitu oge. Kusabab kuring mikirna ukur jang sare jeung nyimpen pakaian kuring hungkul. Da puguh ari ti beurang mah kuring jeung nu jadi babaturan digawe masang instalasi listrik di unit imah anu sejenna. Aya 7 imah anu kudu dipasangan instalasi ku kuring jeung babaturan teh. Dina sapoena kuring mereskeun hiji imah. Kuring dina waktu istirahat tengah poe sok ngadondahar ka warung anu teu jauh ti perumahan eta. Deungeunna anu disadiakeunna oge ukur ala kadarna. Puguh da warung leutik. Jeung jarang-jarang aya jalma piluaran anu ngadondahar ka eta warung. Sigana wae eta anu boga warung teh ukur sasadiaan jang anu digarawe di eta perumahan. Timimiti datang ke eta tempat kuring teu boga rarasaan nanaon. Nu aya dina pikiran kuring ngan kumacarana hayang gancang-gancang meresan eta pagawean. Jadi teu kudu meakeun waktu saminggu oge eta pagawean geus beres. Poe kahiji nepi ka poe kadua mah eueuh kacaritakeunna naon. Saperti biasa kuring jeung babaturan di jam 8 geus mulai ngagawean pagawean. Aya anu bagian masang pipa keur jalan kabel. Aya oge anu bagian kaluhur palapon masang instalasi. Kitu oge anu bagian masang patok besi. Jang arde atawa ground. Dina barang gawe kuring jeung nu jadi babaturan sok bari ngarobrol. Kadang sok bari hareureuy. Komo deui babaturan kuring anu ngaranna si Wawan. Manehna dina digawe teh teu woleh bari nyanyian teu eureun-eureun. Sakapeung kuring ngarasa gandeng ceuli ku polahna si Wawan teh.
Da puguh manehna mah kitu soteh keur ngabrang-brangkeun. Sangkan teu kesel teuing dina barang gawena. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Biarkan Wan, peluk erat bayang alus sorate euy. melepaskan segala Tapi leuwih alus deui lamun maneh jempe geura sok. Maneh mah ki apaleun Tres. Urang mah lamun jempe nyanyi sok kering. Waduh. Nah memangna nyanyi teh ubar jang maneh Wan. Daripada urang jempe, kumangke lamun sok aya jurig anu nyanyi geura sok. Ih, Ngadenge si Wawan ngomong kitu. Nu aya di dinya kabeh langsung jarempe. Kusabab sieun aya kajadian nanaon anu bakal tumibah ka kuring jeung nu lainna. Nyaeta ku omongan si Wawan anu rada sompral. Komo deui eta perumahan teh kasebut perumahan anyar. Teu karasa wanci geus asup ka asar. Kuring harita jeung si Rudi masih keneh anteng masang instalasi di luhur palapon. Si Sopian jeung si Doni bagian di luar. Nyaeta Mas Sangron. Atuh si Wawan jeung si Sendra di jero imah bagian masang pipa keur jalan kabel kanu saklar. Sanggeus sababaraha lila kadenge ku kuring si Sopian jeung si Sendra bebeja rek balik ti heula ka imah tempat kuring caricing. Kusabab pagawean maranehna mah geus beres ti heula. Kuring duaan jeung si Rudi masih keneh aya di luhur harita teh. Beuki lila kaayaan jadi beuki poek. Da puguh can aya penerangan pisan. Sedengkeun waktu geus asup wanci magrib. Kuring jeung si Rudi rada ngagancangan pagawean kuring. Nyaeta ngaragancang beres. Basa kuring keur jongjon digawe. Kadenge ku kuring si Wawan hahariringan deui. Tapi sorana rada ngirung. Jeung hawar-hawar kadengena. Harita kuring ngagorowo ka si Wawan sangkan jempe. Geus rek magrib boy. Hayo we hahariringan wae maneh teh. Di omongan ku kuring sarupa kitu si Wawan tenembalan. Manehna langsung jempe harita keneh. Kuring jeung si Rudi oge rada aneh. Biasana si Wawan lamun dicawad sarupaning kitu teh sok nembal heula. Sigana wae manehna geus capek meureun. Matak manehna teu nembalan pamikir kuring teh. Ngan teu kungsi lila ti harita kadenge ku kuring dihandap pas pisan palebah kamar aya sora kutrak-ketrek. Siga anu keur ngadagoran tembok make pahat. Ngajero hate kuring tara-tara si Wawan wayaki masih kene can beres ngabobok tembok.
Wan, mana can beres ngabobok tembok teh? Biasana ge sok pangheulana beres mana teh euy. Cek kuring. Bari meresan kabel sesa pemotongan. Tapi di omongan siga kitu si Wawan teu nembalan. Angger we kadenge ku kuring sora anu ketrak-ketrek di sajeroeun kamar. Tekung sililati harita. Pagawean kuring jeung si Rudi beres oge. Bari gura-giru kuring jeung si Rudi meresan alat-alat sarupa ningtang, gegep, jeung obeng diasupkeun kana jero kantong. Di handap masih kene sora anu ketrak-ketrek teh kadenge ku kuring. Kuring jeung si Rudi turun make taraje anu memang geus hadiah di dinya. Urut kuring jeung si Rudi naik ka luhur palapon. Kaayaan harita di saluareun perumahan geus sepi jempling. Uguh geus magrib. Anu kadenge ukur sora daun tangkal awi anu ting saleor ka tebak angin. Sanggeus kuring jeung si Rudi aya di handap. Eta si Wawan masih keneh can eureun ngetrekan tembok teh. Kuring ngagerowan deui si Wawan. Sangkan gancang-gancang meresan pagaweana. Wan, geus burit yeuh. Geus isukan deui we. Ari can beres mah. Isukan tuluykeun deui. Tapi di omongan siga kitu teh angger we manehna mah teu ngeureunkeun gawena. Malah kadenge ku kuring manehna siga anu ngahajakeun ngadagoran tembok teh. Nempo kaayaan siga kitu kuring jeung si Rudi saeutik rada ambek. Harita keneh kuring jeung si Rudi nyampeurkeun si Wawan anu masih kene keur ngetrekan tembok. Tapi aya anu jadi reuas kacida. Basa kuring nempo ka sajeroeun kamar. Sing horeng eueuna naon di jero kamar eta. Malahan kaayaan kamar eta teh kosong jeung geus bersih. Eueuh tapak tembok anu dibobokan. Kaayaan pipa geus rapih marasang. Di palebah handap anu masih taneuh keneh teu kasampak tapak plesteran tembok barala. Kuring jeung si Rudi papelong-pelong nempo kaayaan siga kitu. Dina kaayaan bingung sarupaning kitu, jol selengseng ka ambeku kuring jeung si Rudi seungit kembang malati. Kuring jeung si Rudi langsung muru ka lawang panto. Maksud rek kaluar ti imah eta. Can oge ngalengkah ka salureun imah eta. Kadenge ku kuring aya sora anu seuri nyikik-kik.
Kuring jeung si Rudi langsung ngorenjat. Bari tuturubun pala heula keluar ti imah eta. Bari si Rudi mah manehna ngagorowok. Putih. Kusabab kuring jeung si Rudi rurusuhan lumpat eta tempat bari silih seret. Si Rudi tenempo jajalanan anu ditincak ku manehna. Anu akhirna manehna ditajong kana patok besi gron anu menang masang si Sopian jeung si Doni. Atut antapara deui manehna tigedebut lamun nangkuban. Nempo kaayaan kitu kuring jadi bingung antara nulungan si Rudi atawa kabur ti eta patempatan kusabab nandangan bekasieun. Ya kuring ngahudangkeun si Rudi anu keur nangkuban bari satengah ngagusur manehna. Sangkan indit ngajauhan eta patempatan. Saja jalan kuring lumpat bari haheho bari nungtun si Rudi anu lumpatna rada cingket alatan sukuna ditajong tea. Jarak imah tempat tadi kuring digawe jeung imah anu dicicingan ku kuring jeung barudak kurang leuwih 200 meter. Tapi ku kaayaan kasieun mah ngarasaan meni asa jauh. Sora eta anu seuri teh masih keneh kadenge ku kuring. Barang nepi ka imah tempat kuring cicing, kasampak si Sopian, si Sendra, si Doni jeung si Wawan keur dariuk bari dalahar sangu. Maranehna oge reuwaseuh nempo kuring jeung si Rudi datang dina kaayaan kitu. Siga anu nandangan kasieun. Harita keneh kuring jeung si Rudi dibere cai jang nginum. Sangkan kuring rada tenang hatena. Sanggeus rada tenang, kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring jeung si Rudi kanu jadi babaturan kuring nu sejena. Kuring teu nempo wujudna eta makhluk. Kusabab harita kuring kabuleun ku rasa kasieun anu kacida. Tapi ku ngadenge sorana hungkul ge kuring jeung si Rudi nepi ka ti buburanjat lalumpatan. Si Rudi mah manehna ukur ngahuleng kusabab reuwas kareureunnakeun. Katambah di harita manehna jadi gering. Sapeupeting awakna panas. Anu akhirna kuring jeung nu jadi babaturan mutuskeun keur baralik heula ka imah masing-masing. Dan nuluykeun deui pagawean kuring di eta perumahan. Puguh anu ngaranna perumahan anyar jeung can anggeus. Urang ulah sagawayah jeung kudu amit heula. Saacan migawe sagala rupa pagawean sangkan teu diganggu kudu ngageugeuh eta patempatan.